abdi teh hamba Gusti Gusti eueuh nu disembahi walti Gusti tita ulah resep kana dunia tita ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh batur babari sawali teteh ngaranna batur babari solihin teteh abdi mah tetep teu bisa ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti tapi minta hampura ka Gusti abdi sholat tapi sholat abdi mah acak-acakan Gusti nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan sasolat-solat mah be abdi teh ngaji Gusti ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katuka luar ti kaencak haji urang paeh ti dibere bisa tobat ieu nu cilaka ge ieu nu cilaka ge siksa ku Gusti Allah berarti tapi kan urang lamun nemah ieu keur carita urang baheula keur carita urang Gusti polostromo Gusti tomo abdi mah ieu manek nemah bae tapi tetep geus hampura Gusti sa daya-daya hampura Gusti nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti mudah-mudahan nemah pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jalma maksiat moal daek main gaple deui moal daek main remi deui moal daek main catur deui moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai komo mabok komo zina komo judi tanda bahwa nyana diterima dosa diterima tobatna terima ta dosa tobat teh deuleu we bantes tobat balukar tungtungna kumaha eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji lah ingin tobat bae ka Allah balik munggah hajina haju andil diterima berarti tobatnya lamun haju kancolah balik tobat balik munggah hajina kancolah itu diterima berarti tiap gitu bae teh babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobat nah haju kumaha balukar tuh ledak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah yangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah disiksa dengan cara ku Allah dimaoteun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urang ieu urang ge sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakara ge lemah sana pinarakaeun di omongan ge mah keur tobat aing dosa naon atuh jang ngaji osok salat osok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan ge perebut berkah ieu naon kasalahna ieu pinarakaeun mah kos ieu lain Masya Allah mikir sia iya pinaraka kan kudu nama ki ya Allah Gusti sebenarnya mal dia ngaji mengaji beda kemarin Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganjaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunanan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat nama tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat ja abdi mah lain salat ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang abdi mah pan buka teh beuh sakumaha anu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh oh berat ingetnya na kos gitu incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah ambo ka ngarasan Gusti ampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh sigana itu ibadah teh dipayuneun Gusti dipayuneun makhluk dipayuneun Gusti weunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun teu perubahan teh diterima berarti tobat aya jelema tah
usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula di ka mana tuh ke Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang nah itu maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti naon kitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajab lah ya tuh di Mekah bagian makom mustajab di Arafah tuh keselingkungan Baitullah kiri pondokan lagi nah urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun nya terus bae ka Gusti tobat baliklah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyenakan bebe jadi siki toko nutup bae cenah kieu aju dagangan we gitu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta patah tadi dia gede tobat nggak gunakeun dagangna teh kapan make duit bank make duit renter aju tobat terima tobat mal maju di tangga kumaha kecuali eta isat make duit sorangan dah itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ka ayeuna encan minyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungeun nya disebut diterima tobat kos kitu teh bung hayangna mah tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank pakai duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta terima tobatna ogo saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati kan 60 jana enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan ya jeung kiai lain kula lain kula udah ngadegetan kiai bae lah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai teh do tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobat ieu urusan teh kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu nu Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat Arafah nomor kedua eta sekitar itu geus datanglah ke Arafah ngadegetan kieu bae tetep jana asal kieu diuk jana celek sadeu milu doa entah masing-masing baca kiai teh doa barengna berapa kali itu masing-masing guys ini beres doa bersama teh panjenengan doa masing-masing begandeng jasa nya deukeut pan ka kiai kabeh kaget padijeun mah parah mah ya da geus beunta-beunta jana beureuh terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-bandeng teh si jelema karena tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk gandengan kak bisa kloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat kan nanya ki itu bawaan sa bawaan mah bawaan kula atuh coba tuh tuh bisa lah ya mas setengah jawara bung aing ini tantepkeun bae urang bae bandingan ge nu indit urang tetereuh di beurang ke datang ka magrib aya nu dosa naon eta mah rahasia da
datang ka magrib ke gandeng kene bae ageus cak kiai teh geus geus magrib geus anu alpana geus urang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake cak nya serak sia geus reda geus alhamdulillah pastilah kinerja tobat diterima kaki kiai mah bebeja emang sih boga dosa naon zina dibalik baik ulama ti umur 15 teureun terus bezina pamajikan boga zina mah terus sakjana teh mah jajan ieu ya geus jeung geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mentak kula jojoakan geus sakjana teh inget aduh geus sakjana teh cukup kula ngajoak di Arfah pasti diterima Gusti Allah. Kita pastikan gitu, pasti. Nggak. Terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur. Menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh akan datang deui ngalayan ka ayeuna. Deuk nanya ieu kumaha perkembanganana. Saya mah 3 bulan 4 bulan mah. Assalamualaikum. Salam. Kiai. Ya saya ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arfah cocoakan aya karasana lain aya-aya deui kumaha karasana ayana zetung ngomong enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai eleh biar eta kiai penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cek cenah teh batur nyaho ieu atuh kula bahwa kula diterima tobat cek kiai boleh ieu jadi ditanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udah kuat aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah negara doa deui ulah terlalu tinggi diterima cakek geus ulah ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karuniaeun aing sakira teh hajuk kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap kuntuna ieu ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nutiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibuhu siksa bae urang carita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan ambruk Firaun beserta penggawa-penggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Lut urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kanjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesepna teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ieu kan kuari LGBT sabalaha di
baheula makan sakadari negara-negara maju. Pertama di Prancis anu usul ke PBB supaya disahkeun perkawinan. Jerman, Inggris, kebelah dia Amerika, Belanda. Eta kelas internasional. Kuari ya Allah di Cikupa. Di Cikupa kurang ya Allah kaget. Jali otot golode jelema sterek bagus jasa. Ieu lalaki gagah petinju asana ieu macam kula ieu. Hebat ya, hebat ya. Aduh kiai doana aja nah. Kunaon? Kekasih saya meninggalkan saya. Ini fotonya. Barang di dalam kumisan. Ini ya aja goblok. Udah dijikeun yang si eta ieu ya. Itu kumaha coba ieu? Di luar pemikiran urang. Geus bugu awewe. Geus bugu awewe. Kehilangan kencan, kehilangan pacar, awewe jeung awewe deh lain saeutik. Kadang tengah penting merenung kieu rempan amat Gusti ku sebab si eta. Ya Allah anu nya geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud. Kabeh teh beureunanan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan teu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa kan nu mantap kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa ieu geus disiksa nu kumaha tuh ta'iu akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing ih aju disiksa atawa sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawakan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum bimawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan hari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat naot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di handapeun panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng keramat tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh keramat tunggak pindah ke Kalimalang terus kuari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sana diekspor jet tambah ekspor impor ekspor berarti tah
di daerah Karawang, di daerah Subang, Tangerang mente. Alhamdulillah, ngan pelakuna Tangerang. Tuh meningkat perzinahan. Di kumaha coba, pemabukan meningkat Banten. Maling, pembunuhan meningkat sekian persen. Ini saya lapor kepada Pak Kiai, karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten. Saya mau bukan orang Banten. Orang mana Pak Kiai sekian itu urusan saya itu mah. Saya mah Tangerang aman. Tangerang Banten Pak Kiai, orang belaga bidug Banten. Nyana ongko kok bidug deh. Nanya kamu bodoh berarti jananya. Enggak, saya bukan Banten, saya mah Tangerang. Iya meningkat. Etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih. Tapi itu jelas nama anu tiluan ilma disiksa heula ku Gusti Allah di dunia. Disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah, di gamah-gamah. Urusan teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu beuna nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu. Sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut, henteu langsung minta hampuran, henteu tenang-tenang we, siga nu henteu boga masalah, siga nu henteu boga dosa. Mentek iyalah disiksana teh 50 poe, 50 peting. Eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah. Taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karak gede hati. Masya Allah teu meunang samaran. Urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geureuh ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deh ke orang. Ikut di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa orang diaku ku urang, haji urang tobat ka Gusti Allah berubah ku hari tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah, tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi kuari mah jeung ustad jeung kiai tatadina suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayang sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanan. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat. Kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya. Duh, Masya Allah, baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dieuna endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae. Ya Allah, ieu nu ngeri. Gitu maka buru pari lo umur sabari aing kan ngadeg 60 nu 50 lah terus siga buru pari lo baca sanu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi
ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya komo engke kan ai tobat macam-macam tang tahapan-tahapanana tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobatnya kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan. Diatur kan. Urang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus. Naik urang tobat dina iman, naik dina ihsan. Urang mah kuari tobat teh meh teh be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah. Terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa kawali teu husu teh jadi goblak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goblak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa kabeh mah dipotongan poho kabeh mah tuh boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah atuh dikira teh disiksana tuh tapi kan aya jelema tahapanana nu beda. Ingat baik ka Gusti Allah sebabnya na berjuang mujahadah riyadhah ngajar nafsu perang jeung nafsu engke dibere cahaya ku Gusti Allah warid garana teh asup kana qalbu bertanya nyana ka awak sorangan awak he diri sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah aya naon baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan picet naon kuari ku samana dipake ka resep salian Allah beat naon hartina tu jasia ti leuletik geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae ta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake ka salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi pan nu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun ka resep abdi salian ka Gusti hiji bae ayeuna teh nu dipake ka resep dengan Allah eueuh salian Allah jadulia teh dunia kurang keur didiukan kuari teh dipake lalagaan ulah so teh taluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya mah gunakeun aya mah ulah so teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunia kebutuhan waya dahar waya nginum waya sare waya make baik ulah ge taluk na nyantel kana dunia kan lamun nyantel kana dunia mana naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'aluk kana dunia kos gitu dipapageun make mobil goreng embung takabur talu kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati kara tak naik ka ceul naik motor da ngahutang ge eta takabur nu kos kitu ngaran taluk kana dunia baik bae dunia mah tapi ulah taluk hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu dipake ka resep salian Allah aya naon artina mun siapa aya kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah etalah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu beukah irung sebabna Allah sebab manusia memang kitu
dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun rezeki da wah ieu budak kunaon sih nanaonan eta geus moal jadi kiai lah mongkos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia kiai mang haji malulu tahu sia kiai tah eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun untuk mah isuk nanya nya kiai tas di mana kiai keneh bae buya tuh buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah tapi akhirnya meluti luwaliat lantaran itu pernah beat ke Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyeun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika orang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzaliku wallahu alimun hakim Gusti Allah teh mauning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelana atuh kumaha Allah bae eueuh anu teu berhikmah eueuh anu teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah gerih kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pisan ini kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakimun pisan ulah kudu ngarasulah digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya naon ge tenang teh naon kapan orang mah macaan buku plag waliullah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho geus dibaca ku di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas nu pae pas tuh pae seserian nya heuh teh kunaon sih pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia susurian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tur mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah urang teh apa wallahu alimun hakim